Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu salisu asyara fi fadilatis shaumi. Al-babu salisu asyara fi fadilatis shaumi. Bab anu ka-13 tentang fadilahna saum. Tentang fadilahna puasa. Qala Allah Ta'ala handapna langsung. Qala Allah Ta'ala fi mahakahu anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi kadza fil ihya. Surah Allah berfirman melalui kanjeng Nabi, kullu hasanatin setiap hiji kahadean bi asyri amsalihha eta dibales ku 10 perumpamaanana. Ila sab'i mi'ati di'fin sampaikeun ka 700 tikelan. 700 kali lipat gitu. Jadi surah Allah teh hiji kahadean dibales ku 10 sampaikeun ka 700 kali tikelan gitu nya kahadean. Hiji kahadean itu teh. Jadi orang yang ngalakuin hiji kahadean teh bisa dilipat gandakan ku Gusti Allah teh minimal 10 gitu. Minimal 10 sampaikan ke 700 kahadean. Illas siang surah Allah teh kecuali kahadean teh berupa puasa. Fa innahu maka sanyana ari siam mah itu siam li eta pikeun kuring. Ibadah puasa mah ibadah anu dilakukan ku manusia khusus pikeun Allah gitu maksudnya. Khusus pikeun Allah. Wa ana sareng ari kuring ajzi eta bakal ngaganjar bihi kana puasa. Jadi beda na ganjaran ibadah puasa jeung ibadah anu sejen teh dina eta tah. Dina lamun anu ibadah-ibadah di luar ibadah puasa mah ku Allah teh dilipat gandakeun kana 10 sampaikeun kana 700 kali lipatan. Sementara ibadah puasa mah ku Allah langsung diganjar. Eta mah keistimewaan puasa teh siga kitu. Jadi lamun kadinya mah ganjarannya bisa lebih di 700 saking kuistimewana puasa. Kadza fil ihya'i sakumaha anu tertuang dina kitab Ihya. Ihya Ulumuddin ya berarti maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala fil hadisil qudsi dina hadis qudsi wal farqu bainahu wa bainal Qur'an perbedaanana antara hadis qudsi jeung Al-Qur'an teh annal Qur'an nuzila lil i'jaz bi aksara suratan bi khilafi dzalika fa innahu laisa lil i'jaz. Perbedaan antara hadis qudsi jeung Al-Qur'an teh itu eta sarua kalamullah keneh nya saresan ti Gusti Allah. Perbedaanana lamun Al-Qur'an mah sok sanajan suratna pondok eta termasuk kana mukjizat. Sementara ari hadis qudsi mah
sanes mukjizat itu hadis qudsi untuk dimasukkan karena mukjizat na Kanjeng Nabi gitu. Tapi wa kullun minal Qur'an wal ahadis yata'abbadu bi qiraatihi, baik itu Al-Qur'an atau hadis qudsi eta macana teh sarua bae ngandung nilai ibadah duanana walaupun beda itu. Tadi nu hiji mah mukjizat, lamun Al-Qur'an mah lamun anu hadis qudsi mah sanes mukjizat. Tapi maca duanana baik itu hadis qudsi atau Al-Qur'an, duanana tetap sebagai ibadah ka Gusti Allah, direken eta sebagai ibadah. Qala Allah taala as-saumu li wa ana azzibihi. As-saumu ari puasa li eta pikeun kuring, wa ana sareng ari kuring azzi eta bakal ngaganjar. Azzi eta bakal ngaganjar bihi ku itu puasa. Jazaan kasiron, ganjaran anu loba, min ghairi ta'yinin, tanpa ditentukeun, demi kedarihi kana ukuranana. Tadi teh kitunya ari di luar puasa mah aya ukuranna teh nya lamun teh 10 sampaikeun ka 700 gitu. Tikelan. Lamun puasa mah teu aya miqdarna itu, teu aya kadarna sakumaha gitu. Nu jelas mah jazaan katsiron, ganjaranna gede pisan. Wa qila mana dalika annasyam habbul ibadat. Ahabbul ibadati ilayya. Dicarioskeun makna dalika, makna natina as-saumu li wa ana azzibi teh annasyama sanyana ari puasa teh ahabbul ibadat. Eta pang dipikat cintana, pang dipikat resepna ibadah li kukuring sora Allah teh. Ibadah nu paling dipikat resep ku Gusti Allah mah nyaeta ibadah puasa. Rawahu atau Broni an Abi Umamah bi isnadin hasanin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh lis-shaimi pikeun anu puasa farhatani ari dua kabungah. Dua kabungah. Yafrahu bihima, yafrahu anu ngarasa bungah bihima ku itu kabungah, ku itu dua kabungah bihima teh kana farhatan. Farhatun inda iftarihi, farhatun hiji kabungah inda iftarihi dina nalika keur buka. Aya bijawali ju'ihi wa atshihi, tegasna ku hilangna rasa lapar jeung haus. Kan urang pas buka sok bunga gitu nya. Bunga pisan urang keur buka teh manggihan buka teh sampaikeun ka adan ge tungguan we magrib mah. Adan lagi dihitungan sohor asar karieu maghrib we adan teh. Adan magrib walah bunga age itu dibuka. Tadi dinya kebahagiaan anu bakal didapat ku jalma anu puasa teh. Muka hiji dina nalika keur puasa, keur buka puasa, keur iftar. Padahal mah anu pake takjilna mah urang pake jangan bukana mah kan kitu-kitu keneh. Bahkan beureun kurang sok diemam di luar keur puasa itunya. Tapi lamun keur di luar puasa mah urang emam eta teh biasa-biasa bae. Tapi pas keur dipake jeung buka puasa mah karasana beda kan ya. Eta kabungah eta teh dipasikeun ku Gusti Allah ka tiap jamaah anu puasa. Jeung moal bisa dibeunangkeun deui rasa bungah eta teh di luar urang keur puasa. Arhat
farhatan eta farhatun inda iftarihi. Eta ge anu puasana beneran. Lamun anu pura-pura puasa mah karasa bungana, pura-pura puasanya. Pandi pura-pura puasa ada pun batur ya. Mas buka teh pura-pura bukan lagi. Mas buka bersama teh batur barukan bener puasa. Pandi mah teh cenah. Kepuasana pura-pura tadi dah. Ada pun batur ya sigeunnya. Padahal geus batal. Ini ke dina bukan aja bakal karasa. Kan ulah dicobaan, sih cobaan. Percaya ya dicobaan ulah cobaan gitu. Lamun rek nyobaan dina puasa sunah. Ulah oge gitunya ulah. Biasanya kan gitunya lamun anu ieu teh. Pasti bakal beda lah anu ngalaksanakeun jeung teu ngalaksanakeun. Sok dahar sok sanajan daharna sarua waktuna bareng di dinya gitunya. Anu bener-bener puasa mah karasa bunga, anu pura-pura puasa mah pura-pura bunga. Pura-pura bunga. Nah, jadi bunga anu kahiji teh nalika keur buka wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kabunga anu kadua teh nyaeta inda liqa'i rabbih, dina nalika bertemuna jeung pangeran. Bunga ketika bertemu dengan Allah itu yaumal kiamati atau yaumil kiamati dina poe kiamat engke eta mah bakal kurang kapanggih teh ganjaran puasa urang teh bunga bisa papanggih langsung jeung Gusti Allah. Dan hakikat anu paling bunga pikeun makhluk kebahagiaan nu hakiki gitu nya. Melebihi kebahagiaan yang lain nyata nalika urang bisa bertemu langsung jeung Allah, bisa ningali langsung urang jeung Gusti Allah. Leungit sadaya kanikmatan anu samamehna urang dirasakeun teh. Sata qala Wahab ibn Mudibah laisa lil mu'minin ra'atun duna liqa'i rabbih. Teu aya pikeun seorang mukmin hiji kabunga salian ti bungana bertemu dengan Allah. Bi husulil jazaa'i wasawabi. Tegasna ku berhasilna menangkeun ganjaran gitu atau sawabnya, pahala. Al binadri ila wajhi rabbih atawa ku ningalina kana zat Allah. Nah eta kabungah eta mah engke urang bakal kapanggihna. Jang di dunya mah urang bisa ngarasakeun kabungah teh dina nalika urang keur buka puasana. Sapunga urang ketar-ketir dina keur puasa kayak gitunya. Geus we kagantian urang pas keur buka mah. Tadina urang ditatahan gitunya. Yang uduh ditahan. Kayak ngopi ditahan. Tahan kabeh ku urang teh. Geus datang waktu buka mah habak ku urang teh. Ngeunah tah situ teh. Karasana teh asa kumaha gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lukhufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Lukhufu la khulupunya la khulupu la aya laman didinya. Yakin gitunya. Yakin atau bener-bener ari bauna mulut orang anu keur puasa, bauna mulut anu puasa lam walamu jawab kosam wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam qablahu.
jawab berarti syaratna teh samehna waladzi nafsi Muhammadin biyadihi ay bi qudratihi wa tasrifihi la khulufu. Yakin pisan Gusti Allah kana bauna mulut orang anu puasa teh atyabu indallahi, atyabu eta lebih harum leuwih seungit indallahi mungguh Gusti Allah min rihil miski tibatan seungitna minyak kasturi. Minyak kasturi seungit tapi dihareupeun Gusti Allah mah leuwih seungit keneh mulutna jalma anu puasa. Kan urang apa sorangannya karakter bau mulutna anu keur puasa siga kumaha itu. Tadi hareupeun Gusti Allah mah justru eta leuwih seungit. Tibatan minyak kasturi. Urang minyak kasturi na begitu kabeli. Aduh. Warwasa tah hareupeun Allah mun kitu nu seungitna teh. Ayri hifam misaimi tegasna bauna mulut anu puasa atyabu indallahi eta leuwih seungit di hareupeun Gusti Allah min rihil miski. Tibatan seungitna minyak miski indakum di sisi aranjeun. Ari cek urang mah kitu nya leuwih seungit kana minyak misk kitunya minyak kasturi cek urang-urangan mah kitu tapi mungguh Gusti Allah mah justru anu leuwih harum nyaeta mulut anu keur puasa. Wa qilal murad annallaha yajzihi fil akhirah. Dicarioskeun anu dimaksudna teh nyaeta sageuna Gusti Allah bakal ngaganjar ka jalma anu puasa teh fil akhirati di akhirat. Naon ta patakunu naka naon ta alah macana kumaha nakhatuhu atyabu min rihil miski. Wakila al murad anna sahibahu yanalu minas sawabi ma huwa afdalu min rihil misik. Warja an-Nawawi anna ma'na dzalika annal khuluf aksaru sawaban minal miski al mandubi ilaihi fil jam'i wa majalisi zikri. Lamun urang ngarujuk kana pendapatna Imam Nawawi atau Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi paling atau Imam Nawawi sanya maknana teh sanya khuluf tadinya singitna jalma anu puasa teh aksaru sawaban ganjaranana leuwih loba tibatan kan nganggo minyak seungit eta nya disunatkeun ya minal miski al mandub tibatan urang ngagunakeun minyak kasturi anu disunatkeun ngagunakeunana fil jam'i wal majalis dzikri digunakeun dina keur urang ngariung atawa dina majelis zikir ya keur urang keur ngariung jeung batur termasuk dina urang keur salat keur babarengan ngalibatkeun batur urang disunatkeun ngagunakeun minyak kasturi tujuanna naon supaya seungit ulah bau itu jeung batur bau kelek misalnya kan kaamuna teh ngeunah ku batur kitu nya ya kusorangan di ambuan ngeunah wae kusorangan disesep kusorangan asa ngeunah we kusorangan tapi ku batur macan tangteu tapi sunatkeun ngagunakeun minyak seungit tah ganjaranana teh nya ganjaranana leuwih gede keneh pikeun jalma anu ngalaksanakeun ibadah puasa gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridi. Alaikum misti ka araranjeun bil ghanimatil baridah bil ghanimatil baridah ghanimah anu tiis sisa ghanimah teh alaikum ay alzamuha ngamistikeun qalu nyarios para sahabat teh ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridatu sareng naon anu dimaksud ku ghanimatul baridah teh
tadi kan alaikum bil ghanimatil baridah naro sahabatna teh wa mal ghanimatul baridah naon anu dimaksudku ghanimatul baridah qala ngadawu rasul atau ngajawab as-saumu bisyita'i as-saumu ari puasa bisyita'i di musim dingin al ghanimatil baridati nyaeta ghanimah baridah teh itu disebutna teh ghanimah baridah teh nyaeta puasa di musim dingin. Dua musim ya mah dia kena teh itunya di luar urang kan aya 4 musim urang nya. Seberapa musim urang? Urang musim hujan jeung musim kemarau urang. Teu aya musim semi di urang mah, musim gugur teu aya. Dua musim syita jeung shaif. Lamun syita musim dingin, lamun shaif musim panas gitunya, musim panas. Musim dingin jeung musim panas kena lalawananana gitunya. Di Al-Qur'an ge kan ayanya. Dina surat naon? Ila fi Quraisy ila fi mrihlatas syita was shaif eta teh. Di syita was shaif, syita musim dingin, shaif musim panas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing sajalma anu puasa man shoma yauman sapoe min ramadhana dina bulan Ramadan ghufira maka dihampura lahu pikeun itu man naon ma perkara taqaddama anu tos dipayun min dambihi nyaeta tina dosana itu si eman wama sareng perkara ta'akhkhara anu terakhir anu bakal wal murad as-saghair sareng anu dimaksudna teh nyaeta dosa-dosa leutik. Di sareng Kanjeng Nabi teh cinjal saha jalma anu ngalaksanakeun sapoe puasa dina bulan Ramadan maka dosa-dosana anu tos kalangkung jeung anu bakal ku Gusti Allah dihampura itunya. Gusti Allah dihampura sadayana. Dosa-dosa leutikna anu dihampura teh dosa gedena mah teu. Fa idza tamma maka di mana-mana sampurna disampurnakeun atawa nyampurnakeun. Naon Ramadan puasa Ramadan dia lamun urang full puasana sebulan Ramadan la yuktabu maka moal dituliskeun alaihi ka itu man naon dan bun dosa ilal haulil akhari nepi ka sataun ka hareup. Jadi lamun anu puasana full sabulan mah sataun ka hareup teh mau dituliskeun dosa-dosana itu. Fa in mata tuluy lamun maot si man maot nate qabla Ramadana akhara samemeh bulan Ramadan berikutna kan berarti mau dituliskeun tata dosana ti bulan Ramadan ieu sampai ka Ramadan nu akan datang gitu nya. Dosa-dosana teh mau dituliskeun gitu nya Gusti Allah. Kumaha lamun misalkan maot gitu jamaah teh samameh manggihan bulan Ramadan berikutna gitu nya. Fa in mata qabla Ramadana akhara jaa yaumal qiyamati. Jaa maka datang yaumal qiyamati. Jaa maka datang itu man mana ieu mah kanu man anu matanya. Jalma anu maot sama meh manggihan Ramadan berikutna. Yaumal qiyamati dina poe kiamat. Walaisa alaihi danbun. Walaisa alaihi bari teu aya ka itu man anu mata naon danbun dosa
Jadi kita maut nate teu ngabantu dosa itu aya minas sogo iri tegasna tina dosa-dosa leutik al muta'allaqatu bihaqqillah ta'ala wa jumlatun qauluhu walaysa alaihi danbun walaysa alaihi danbun teh jumlahna teh jumlah haliyah atau diartikeun teh bari gitu nya haliyah min fa'ilin tina fa'il jaa fa'ilna tina jaa fa'il jaa teh nyaeta mustatir anu kembalina kana man mata fal wau dina laisa teh eta sebutna wau lil hal wa fi riwayatin sanadina hiji riwayat mah redaksina man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Taya nu sok sering kapirang kurang ieu berarti hadis ieu sering kapirang. Man soma ramadana imanan wahtisaban man soma sing saja anu puasa ramadana dina bulan Ramadan imanan bari di dadasaran ku kaimanan percaya bahwa puasa teh eta mangrupikeun kewajiban anu diwajibkeun ku Gusti Allah wahtisaban sareng hanya puasana teh hanya mengharapkan ganjaran ti Gusti Allah tidak mengharapkan anu sejenna puasana teh teu ngarep-ngarep hayang kapuji gitu atau puasana teh supaya urang bisa miluan salat Idul Fitri teu ngerakeun gitu. Nah ya wisidilan ku sidul kan gitunya batur sahur milu sahur batur buka milu buka batur taraweh mah nama kana cinta kul gaple kan gitu. Nah lah iya batur puasa manehna kalah ngadahar samangka kan gitu eta ihtisaban lamun imanan wahtisaban mah dasar puasana karena iman ka Gusti Allah jeung mengharapkan ganjaran ti Gusti Allah mah gitu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi dosa-dosa anu tos kalangkung jeung nu bakal teh ku Gusti Allah bakal dihampura rawu al-Khatib an Ibnu Abbas qauluhu imanan tadina hadis nu tadinya man shoma ramadana imanan ta qauluhu imanan ay i'tiqadan bihaqqi fardis shaumi dimaksud iman teh nyaeta nganekadkeun kana kebenaran farduna puasa ngayakin ke dina hate bahwa ieu teh kaparduan urang kawajiban urang anu dibebankeun ku Gusti Allah ka jama-jama mukmin gitu eta imanan maksudnya wahtisaban ay toliban lisawabi minallahi ta'ala bari berharap karena ganjaran ti Gusti Allah ta'ala ihtisaban teh gitu maksudnya jadi ngarep-ngarep buruhan teh nganti Allah ta'ala wungkul kayak budak ketik mun sok ngarep-ngarep lamun puasa kayak di buruhan da udah gitu nya di buruhan sapoe 5.000 gitu. Sabulan berarti kali 5.000 30 kali 5 lumayan tah 120.000 pas badat tuh kan buruh tina puasa tah jeung urang mah geus segala lede mah entong kadinya kapikiranna bari jeung sahan rek merena ge kolot kolot urang aya keneh merek itu teuing lamun aya keneh kolot tanu gede masih keneh ngomong sia gitu berarti dipertanyakeun tah urang sok parwasa tara itu urang geus lain kadinya di tujuanna tapi ihtisab urang ngarep-ngarep ngaganjar teh nganti Allah wungkul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law adzanallahu fis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadana bil jannati law adzana lamun ngizina lamun ngidinan sa'allah Allah lis samawati wal ardi ka langit jeung bumi ka pirang-pirang langit jeung bumi lamun Allah ngijinan ka pirang-pirang langit jeung bumi
antatakallama kana yen nyarios, karena yen bisa ngomong gitunya, karena yen bisa ngomong itu samawat jeung jeung si ardi gitu kan. Laqolata tangtu bakal ngaromong itu samawat jeung ardi, ngomongna kumaha, busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Busra lain isra. Busra mubtadaun wa natuha mahdhufun, naatna dipicil ayat busra adimatun. Busra kabungahan, ari kabungahan anu gede atau kacida bunga, kebahagiaan anu gede nemen teh liman soma pikeun jalma anu puasa Ramadana di bulan Ramadan bil jannatiku surga. Wah, langit bumi ge ngarios kitu lamun ku Allah diizinan mah. Nah, lamun ku Allah diizinan jalma paringsan kabeh meureun. Agar puasa keur leumpang ti handap aya ngomong busyra liman shoma ramadhana bil jannah ti handap teh geuning atau tilu di langit aya ngomong sakit siga make toa busyra liman shoma ramadhana bil jannah gitu. Nyontung ku Gusti Allah teu diizinan ku Gusti Allah. Nah, karunya mesti karagetkeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. As-siyamu ari puasa junnatun dan juniardi tadi ardi ini juniardi. Junnatun bidammil jim ay satarahu. Junnatun tameng atau perisai atau benteng. Satarahu anu ngahalangan satarahu anu ngabentengi anu ngahalangan ka jalma anu puasana. Diibaratkeun jalma anu puasa teh ta puasa teh seperti perisai atau benteng pertahanan pikeun jalma anu ngalaksanakeun puasa minan nari tina neraka. Ditukeun anu puasa mah kete neraka teh dihadangan tak ku puasa urang. Moal bisa nyerang ka urang, moal bisa nyampeurkeun. Kan ke di akhirat teh kitu si api neraka teh ngalentab-lentab nyalampeurkeun ka jalma itu nya. Terkumpul pada masa teh nyalampeurkeun mudah-mudah gitu. Dalam nu ngaji tijan maka nyambungna ka dinya. Anu abring-abring aneangan syafaat teh usaha disambar ku seueur neraka. Sarieun kan kitu ngebring lumpat ka Nabi Adam minta syafaat. Mapai Adam teh sanggupeun Nabi Adam turun. Nabi Isa oge kitu teh sanggupeun terakhirna sampaikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kare Kanjeng Nabi Muhammad di dinya tandang makalangan di dinya. Nabi Muhammad nggunakeun syafaatna. Sujud minta ka Gusti Allah. Minta supaya anjeunna tiasa nyafaatan ka sadaya umat. Di umat dimimiti Nabi Adam sampaikeun ka umat Kanjeng Nabi sadaya disafaatan ku Gusti Allah. Ku Nabi Muhammad. Eta nu nadomana sok aya istilah itu. Lumpat sakabeh jalma. Kajunnati ahadikum minal qitali. Kajunnati seperti perisaina atau tameng salah seorang araranjeun. Kajunnati ahadikum seperti perisaina salah seorang aranjeun minal qitali dina keur perang. Agar perang gitu aya ngagunakeun perisai tujuanna naon supaya ulah terbunuh gitu nya. Ta puasa ge jadi tameng ke urang jeung urang teh kita di akhirat tameng ngajagaan tina serangan api neraka. Eta fadlan nisoim fadilah pikeun jamaah anu ngalaksanakeun puasa. Rawahu Ibnu Majah an Utsman ibni Abil As wa huwa hadisun sahihun. Wa fi lafdin dina lapad anu sajen mah redaksi anu sajen mah as-saumu junnatu ahadikum minan nari kadar ing ahadikum fil qitali. Sama nang beda lapad unggul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara shallat alaihil malaikatu hatta yafruga.
As-shaimu ari jalma anu puasa ida aftara di mana-mana buka. Di mana-mana jalma anu puasa buka salat maka salat aya daat maknanya salat di daat lahu bil barkati awis tagfarat atau mengistighfarkeun lahu kasoim alaihi ka soim saha al malaikat. Jadi pas urang keur baruka tina puasa keur puasa baruka dina kaayaan keur kitu para malaikat ngadoa ka Gusti Allah supaya meunang kaberkahan jalma anu keur berbukana atau para malaikat teh mengistighfarankeun pikeun jalma anu keur buka puasa hatta yafrugo sehingga rengse bukana. Salila urang keur buka maka didinya malaikat ngadoakeun atau mangmacakeun istighfar. Matana buka kalila. Ulah kalila teh sampai salat maghrib teu kagak salila teh bukana. Buka teh ulah balas dendam maneh mah teh. Buka teh siga balas dendam pada sapopoe teh dahar itu. Keur ngabuburit sagala dikumpulkeun pas buka sagala dihakang sampai beuteung diseripu. Tungtungna rek salat maghrib gitu kuat. Saking kueungapna aduh ketinggalan we salat maghribna teh ulah ari kitu mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun aya sedekahun likulli syai'in pikeun setiap sesuatu zakatun ari zakat atawa sedekah tegasna maksud zakat jadi mah sedekah. Jadi segala sesuatu teh kudu disedekahan. Wa zakatul jasadi sareng ari zakatna jasad urang jasad as-saumu eta puasa. Jadi puasa urang teh sarua jeung zakatna pikeun ngajakatan jasad urang. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahal Ibnu Sa'id. Wa inna makana shaum zakat al-badani li annahu sirrun min asrarillah. Sabab ari puasa teh eta ngagaduhan rahasia-rahasia pirang-pirang rahasia-rahasia na Gusti Allah dina puasa teh. Ya termasuk tadi ganjaranna oge. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Allah iya. Naumus shaimi ari naumna anu puasa. Naum teh naon? Sarena jalma anu puasa. Aya fardon au naflan. Puasana mah eta rek puasa fardu atau puasa sunnah. Tah sarena jalma anu puasa teh ibadatun eta ibadah. Sarare we urang sarege urang ibadah. Keur keur puasa teh kieu ini HS. HS lagi ibadah. Jadi geus saur ditatahan heula salat subuh geus ngaguhar HS lohor ge bablas aduh parah gitu guys. Iya ibadahnya eta keistimewaan puasa memang gitu sih nya. Sabab ari puasa mah teu kaciri puasa mah jeung bisa dilakukeun dina aktivitas nu sejen puasa mah ibadah puasa mah. Beda yang ibadah nu sejen kan. Ibadah sejen mah bisa dibarengan ku ibadah anu sejena. Salat contohna. Urang bisa salat bari sare. Wal bisa. Atau salat bari macul, wal bisa. Ari puasa mah bari macul ge bisa dia makannya. Nu macul-macul, nu nyitak bata itu angker we bari paruasa. Eta keistimewaan puasa sih gitu. Makana kunaon dia dimaksudkeun naumus shaim ibadah teh
termasuk sarena itu sendiri oge itunya sarena itu sendiri bagi orang anu puasa mah eta direkana sebagai ibadah. Nah, ulah dijieun dasar urang sarebe gitu nya ulah. Lamun urang sapoe jeprut sarebe teu karasa puasana atuh kitu atuh. Latihan puasana teh ngalatih kasabaranna gitu nya. Dawuh godaanna dipake sareng. Justru lamun keur puasa mah pake aktivitas anu mantap urang teh. Kira-kira menguras fisik urang gitu nya. Tujuanna naon? Supaya orang leuwih karasa deui tah ngabdikeun urang ka Gusti Allah teh. Allah aya keur puasa ya walaupun keur puasa urang moal kapangaruhan gitu nya. Waktuna naon? Waktuna sakola di sakolana hees kae. Aduh. Waktuna macul, waktuna gawe moal kapangaruhan Gusti. Maksudna kumaha capek leuleusna ge ngebuktikeun urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu kitu keur puasa. Ari urang mah biasana sok dibaliknya. Puasa teh dijieun alasan urang. Dah keur puasa. Sigana teu puasa dengan sesoranganan bae. Wasumtuhu tasbihun. Sareng naon cicingna jalma anu puasa wasumtuhu sareng cicingna jalma anu puasa tasbihun eta tasbih siga jalma anu keur maca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah cicingna eta cicingna waktu cicing kan teu ngomong gitu nya balemna itu wa amaluhu mudhaafun tai wa amaluhu sareng amalna pagaweanna jalma anu puasa mah mudhaafun eta dilipat gandakeun. Lamun orang teu keur puasa mah gawe kitu teh beunteuna hiji gitu nya lamun bari puasa mah ngalakukeunna eta teh dinilai di hareupeun Gusti Allah mah gede deui gitu nya dilipat-lipat gandakeun. Mudhaafun aya tadina mudhaaful hasanah bi asrin ila ma fauqaha. Minimal ku 10 sampaikeun ka saluhurna, minimal 10 tikelang. Jadi amal atau pagaweanna jalma anu keur puasa mah di hareupeun Gusti Allah bernilainya teh minimal 10 kali lipatan gitu. Da eta teh anu keur bari puasa mah males teh kararian gitu. Jadi lamun anu bisa beraktivitas normal teh leuwih gede gitu nya. Leuwih istimewa di hareupeun Gusti Allah. Wa du'auhu mustajabun wa du'auhu sareng ari doana jalma anu puasa mustajabun eta diijabah. Kok ngada roa mumpun keur puasa doa naon we. Wa dzanbuhu sareng ari dosana maghfurun. Wa dzanbuhu sareng ari dosana shaim maghfurun eta dihampura. Aya dunubihi shaghairi tegasna dunubuhnya. Nya kadinya aya dunubuhu shagairu. Tegasna dosa-dosa jalma anu puasa as-shagairu anu laleutik. Rawahul Baihaqi ana Abdillah ibni Abi Aufa wa huwa hadisun dhaifun. Tapi dah dasarna eta anu tadi tina naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudhaafun wa du'auhu mustajabun wa dzanbuhu maghfurun eta hadis teh hadis dhaif derajatna hadis dhaif. Wa fil lafdin wa nafsuhu tasbihun dina lapad anu sajen mata tadi wasumtuhu di itu mah wasumtuhu tasbihun dina lapad sajen mah wa nafsuhu tasbihun nafsuhu sareng nafasna setiap napas nu kaluarna itu dihitung teh sebagai tasbih maca tasbih. Wa kalamuhu sareng cariosan anu diucapkeunna teh shadaqatun eta shadaqah intaha tos sampai ka dinya kitu eta. Tapi ieu nya wa hadza fi shaimi lam yahruku saumuhu binahwi ghibah.
eta ge jeung anu puasana teh henteu dibarengan ku gibah contohna itu. Lamun anu dibarengan ku gibah mah nya leungit ganjaranana. Leungit. Lamun anu keur puasa angger bae gibah, anu keur puasa angger bae maksiat, jadi puasana teh ngan saukur teu dahat jeung teu nginum bungkul kitu nya. Eta meunang teguran dinu hadis anu sejenna teh Kanjeng Nabi. Anu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Loba jalma anu puasa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi teu aya puasana teh pikeun jalma anu paruasa eta teh kecuali manehna teh meunangkeun ju jeung apa. Ngan saukur meunangkeun rasa lapar jeung haus sungkul puasana teh. Jadi puasana ngan saukur nahan haus jeung lapar sungkul teu aya ganjaranana teu meunang ganjaran di hareupeun Gusti Allah mah kitu nya. Nyata di antara pikeun jalma anu puasana teh ngan puasa secara fisik hungkul kitu nya. Nahan haus jeung lapar. Mulutna henteu dipuasakeun kitu nya, matana teu dipuasakeun, leungeun teu dipuasakeun, ceulina oge teu dipuasakeun. Tapi pikeun jalma anu kitu mah geus we teu meunang ganjaran. Karena jeung urang geus ledeki mah kudu geus nyampe ka dieu puasana. Muasaan sadaya anggota badan urang dipuasaan ku urang. Puasakeun. Ari puasa teh imsak kan ya, imsak nahan gitu kan. Artina imsak teh nahan. Kan dalam artian ulah di mana andeuna teh peda di puasaan teh caricing ka anggota badan teh gerak-gerak acan cenah teh urang keur puasa cenah. Lain kadinya. Maksudna tina hal-hal anu mata kabatalkeun kana ganjaranna tina ngalakukeun hal-hal atau ngomongkeun ningali mirengkeun hal-hal anu bertentangan jeung syariat gitu. Nah intina mah kana maksiat gitu. Jadi puasana ulah dibarengan ku maksiat ka Gusti Allah. Lamun puasana dibarengan ku maksiat ka Gusti Allah mah moal meunang ganjaran. Aya mah urang padu lapar ge jeung haus gitu maksudna teh kadinya. Alah panjang bab itu. Terus we lah sakitu bae lah. Wallahu a'lam bishawab.